Ya, ayo nama Mang Ipin dek mere tutorial cara ningur kawungnya. Nah, pertama ayunkeun heula. Yeuna. Manggarna teh diayunkeun heula. Ayunkeun heula. Sakumaha nama ngayunkeunna 150. Paling saeutik. Leuwih loba leuwih alus. Nah. Ayunkeun. Lamun tos nyampe 150 setara anak paningur ieu teh bahanna teh tina kain nangkanya baraya. Nah, carana kieu katrok tangkalna 3 kali disebatna teh pami di dieu mengemplongan. Oke ya. Nah, hiji hitung hiji ingang deui 2 singanada ieu teh baraya 3 tah meh naon cenah mah nganada meh betah kadengena ku batur lamun anu ngaliwat betaheun tah pami geus kieu nya merekel ka dieu kana batangna lalaunan we alon. Tong tarik teuing. Pami tos beres nepi ka dieu nya. Ayunkeun deui. Sakumaha cenah ngayunna? Anger ngayunna teh 150. Paling saeutik. Ayunkeun deui. Sabaraha kali cenah ningurna teh? Tah ningurna teh jeda 3 poe sakali nya. Pami abi mah sok aya 4 kali atau nepi 3 kali ningurnya berarti saminggu lah leuwih 3 poe ningur 3 poe simpen ningur deui jadi jedana teh 3 poe da kemang kieu mah robahna teh baraya 3 poe sakali robah-robahna 3 poe sakali bilih gitu bilih anu bade nyadapnya bade ningur dadu kawung dipipir daripada baturnya mending tingur lumayan we tuker samara wae mah kan sakitunya baraya ti abdinya tutorial cara ningurnya manfaat gitu we. Assalamualaikum.